Tumijil saking prawingwang tinalangan ya ampe ya abdi irina sekarang pinuji sekarang pinuji lumut nyebar kastore banglus lampahipun Raden Gatotkaca nyaeta mabur ti nagara Amarta kumlayang di Gaganawiyati larak lirik-lir dadali sakapeung sok ngaleungit margi kahalangan ku mega alayan ningali kahanap gunung-gunung anu parentul pasir-pasir kon kitu deui gawir lungkawing katingali aya nu ngeplak bodasing horeng cai anu nyurug ti luhur gunung ningali kasalabahkeunana cingarukeina jalma anu keur macul ngahaja malawija di hiji kebon anu pinuh ku rupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka nyaeta sasat kaayaan di pakampungan tumpang sari sareng lalab-lalaban di antawisna Surawung leunca cengek oge ningali kasalbakeun eta pare keur mejeuna naik koneng katingali aya nu keu-keyan si horeng bebegig anu keur dikenyang-kenyang si horeng nyingsieunan manuk anu tungu di sawah malihan di palih kiwanganana aya hiji pasantren wangunanana anu gede tur pagaliwotana para catik para santri boh istri boh pamegat ari anu jadi sesepuh nanti nyaeta Panita Merah Kaca ngahaja Raden Gatotkaca turun ti awang-awang bari turuna teh katingalieun ku jalma lajeng maksa dedeheus kataji ku ningalina endahna ieu tempat kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang pasuliweur manuk gede manuk leutik kadang ku Raden Gatotkaca ti kaangangan aya anu duk-dukan sing horeng anu nuju nutu itu kaayaan di pakampungan lajeng wae Gatotkaca dedeheus ka ieu sang Panita Jatri ulang aya pikir saeunaon empu ke lanan ieu ngadongeng teh urang eureunkeun heula lanan sakedeung jalu naha kulan teu diteraskeun empu aing ngeunaan bag-bagan tauhid mangke urang ngonang aagim teu jati geger kalong tidak aru tauhid sumuhun geuning itu aya menak ngahaja ka dieu ucu sampurasun aki mangga linggih nu ngaladuwegan kitu saware mangga cakap 5 siki empu Oloh cukup pisan pek kumaneh cangkang nahakan.
Sampurasun. Rampes. Lain-lain pada diri baca dengan pajimu di Bageran macam dipuji macam rasa mempadara sepakat pinuku mangga lingi menak lingi Allah punten jalu seueur halangan harungan munat tegaduh pamadegan Kang Haji Opik leungiteun kamanusaan seurap fitnah tur pangrina ibu hajah ini utang tuh matak tuh gena sekaun tek tumanina teweleh menang kumaula kana kadar kandang biman sifat manusia inilah sok kenging musibah sasarugi sing aya paninglar ngajajang cari jadi mugi sing aya paninglar cerik sajarani hati teboga rasa sanajan loba panyerimun tangka Gusti yang pidi neng Iwis Setiawati kuntang ka Gusti yang Gustimu maha suci abdi ngemengat saban wasi mugi dikiat sendiri mugi dikiat sendiri tapi simu iri dengki neng Edok Setiawati tapi simu iri dengki mun hirup sewang-sewangan Pak Haji Sidi lepas tina sabengketan wapangi katanan